Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasugri para wargi kumaha ramang. Mudah-mudahan sehat walafiat aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dina dengetana simkuring baris neraskeun jejer carita Sunda saimbara jago dina bagian anu ka-35. Dina bagian anu ka-34 dinten kamari urang nyarioskeun harita si Jureda sapara kancanya datang di ke lembur Cibadot nyatana hayang ngawasa lemur Cibadot. Malehan mah harita RT Acim oge nepikeun ka namruna lantaran diteunggeul ku si Jured. Kumaha tu lajenganana para kaum dangu, lajenganana hanca nu kamari katunda langkung paos nama hayu urang Bandungan bae ku sadayana. Jalma-jalma harita ningali Pak RT Acim anu diteunggeul ku ngan sageprakan ku ngan sakali neunggeul geus namru puguh we harita sieun pisan. Malahan mah undur-unduran jalma sejen teh bisi teh mah sarua bakal ditampiling ku si Jured sapara kanca. Mang Acim Pak RT di lemur Cibadot geus teu hudang deui. Langsung kapiuhan untung bae masih kene salamet jiwana. Da lamun lain Pak RT mah jigana wah langsung we binasa sapada harita. Sok sadeui anu masih kene penasaran ka dewek euy. Bisi teh marek maju sok. Moal dingkekeun deui tang tu bakal dilawanan ayeuna gini. Sok sahan wani. Maju ka dieu. Si Jored nangtang tarung ka jalma-jalma nu aya di hareupeun anu keur ngagimung. Sok saha deui nu panasaran, nu hayang diteunggeul ku dewek. Maju. Dek lalaki dek awewe dek nini-nini dek aki-aki sor ka dieu maju. Cenung harita aya nu asup ka dinya ka juru pakalangan tarung mangrupakeun Jajaka. Manehna langsung mesat kana bedogna, serepet ku dilap. Eta bedog teh langsung ngakurilap katojog ku cahaya panon poe. Gue si Jured muji kana kawanina eta Jajaka. Jajah panajang aing sasetan. Hiya! Cenung. Harita eta Jajaka teh langsung narajang. Manehna naluncat ngamaksud dek narok sirana si Jured. Tapi gerakanana pikeun si Jured malambat. Gerakan si Jured harita kacida gancangna langsung we mino kena bagian dadana eta Jajaka. Siat hiu cubet cengkang. Eta Jajaka teh ngagurowo kandaruan. Koleang kedebut. Harita langsung mebet kana taneuh. Malahan mah jalma-jalma langsung nyingrai ku mebetna eta Jajaka. Dogna mah ngaclang teuing ka mana. Osek we eta Jajaka teh langsung ka piuhan. Para wanoja harita sing jererit malahan mah lalumpatan anu dituju teh nyatana imahna sewang-sewangan. Lalaki awewe kolot budak lalumpatan sieuneun harita ku si Jured. Si Jured si Abel si Gacor jeung si Udat nyagak-gak seuri manehanana panuju pisan. Jeung seunan jalma mah da teu kudu dipaehan ku cara kitu oge geus sarieuneuh. Sedengkeun Pak RT Acim mah harita masih keneh ngagoler. Jeung eta Jajaka ge sarua ngagoler. Ditinggalkeun we Punu sejenna ditinggalkeun ku rahayat lemur Cibadot lantaran sieuneuh. Sedengkeun si Jured nempo kitu mah manehna asup we ka imahna Mang Udin. Si Abel oge asup deh ka jero imah, tapi si Gacor jeung si Udat mah ngabadega bae manehna mah cicing di luar bisi teh mah aya jalma sejen anu wani rek ngalawan ka dirina. Tapi tetela eueuh anu wanieu datang kalinya.
Jalma-jalma teh baralika imahna sewang-sewangan bari jeung galecok ngomong jeung pada baturna. Malahan mah panto imah ge langsung ditutupkeun. Langsung dikuncian, jadila ditutupkeun kabeh menikeun kabuni dikunci ti jero. Ari pamajikanana Mang Udin, nyatana biunik anu katelahna mah diasupkeun ka kamar. Malahan mah Mang Udin oge sarua diasupkeun ka hiji kamar, nyatana kamarna Mang Udin jeung biunik. Ari anakna anu wanoja, harita dipisahkeun ku si Jured teh. Ari anak anu lalaki sarua dipisahkeun deui kamarna. Awan tu imahna Mang Udin mah gede. Eta kamar teh leuwih ti 3 nu matak. Dipisahkeun we anakna nu lalaki nu katelah sibuna. Anakna nu awewe nu katelah nyiin harita dipisahkeun bae. Si Jured hayangeun pisan katingalina teh ka nyiin lantaran eta anakna Mang Udin teh kacida gelisna. Tapi sok sanajan kitu oge si Jured teu wanian gagabah. Lantaran mun nyahoeun teh mah guruna, wah tangtu eta teh bakal jadi mamala. Gebrug harita panto kamar teh ditutupkeun. Mang Udin teu ditalian, biunik oge sarua teu ditalian. Sibuna jeung nyiin oge sarua diantepkeun bae henteu ditalian. Saterusna mah si Jured, si Ebel, si Gacor jeung si Uda teh dariuk we di tepas saderiukna teh bangun anu tumaninah naker. Nungguan anu jadi guruna jeung Nyi Larasati datang ka dinya. Sajongjonan mah anu opatan teh cicing bae ditepas. Cai mah ditepas ke sadia. Jika nama da memang urut Mang Udin sakula warga nginum jeung deui cau au. Cau oge cau Ambon aya. Ugu bae pikeun si Jurid mah bunga. Sabari cicing teh cacareuhakan barang dahar. Sedangkeun harita RT Acim jeung jajaka teh ngulisik dina kapiuhanana. Luak liek tuanana can sadar kana dirina. Tapi ari nyeri mah karasa. Dada si jajaka nyerieun, ulu angen oge nyeri, pipina Mang Acim oge sarua nyerieun. Lila mah sadar kana kayaan atuh berengbeng bae nu duaan teh lalumpatan ninggalkeun eta patempatan anu dituju teh imahna. Aya meureunnan 7 menit sabadana RT Acim jeung jajaka teh lumpat. Cerilat harita anu datang ka dinya. Cerik harita pancun nangtung. Tetela nu datang teh para kaum dangu nyatana si Gamrong jeung Nyi Larasati. Geus teu kudu dibejaan lantaran pirasatna si Jamrong mah memang kuat. Tangtu imah anu panggedena teh eta imah Mang Udin anu baris dicicingan ku dirina. Si Jured kadatangan guruna rikat nangtung saterusna mah muru kaburuan. Si Ebel, si Gacor jeung si Udat oge sarua. Ade pagawean sia teh Jured euy. Ade pisan. Ieu nya imah anu panggedena deui lamur teh. Wah, halus oge ya. Halus. Cocok pisan bikeun dewek. Kumaha geus dibersihan kamarna? Kamar pikeun si Nyai geus dibersihan. Kamar pikeun dewek geus dibersihan ajan. Si Jured ngareret ka si Ebel kerahkeun ka ngareret ka si Gacor gitu we. Si Gacor oge ngareret ka si Udat. Gue pikeun si Gamrong mah teu panujueun cigana mah can diberesan. Goblok siapa? Lain bersihan goblok si teh. Grapikeun. Dasar dudunguk sia ka petus gitu-gitu gacan.
Gitu-gitu oge menikeun ka eueuh ka becus ya. Teh acan ge guru. Punten we, lantaran jangan keburu. Apunten sakedap deui ge urang beresan heula. Mangga tuh ki guru ieu. Geura calik kita. Ditepas itu melinah pisan tangtusna oge. Si Gamrong teu ngalieuk ka si Jured lantaran ambekeun teu nyiapkeun kamar pikeun dirina oge Nyi Larasati. Malahan mah kamar nu opatan kalahkeun ka dicicingan ku Mang Udin ku Biunik sakulawarga. Sanggeus naida jero imah si Jamrong ningalian eta imah memang resik, tengah imah resik, ditepas oge sarua. Di dapur oge sarua resikna. Kalupuh menikeun ka harerang kawantu getol dielapna atau diempelna. Saterusna si Gamrong teh ada mukakeun panto hiji kamar anda breh teh. Di jero eta kamar teh aya awewe nyatana Biunik jeung Mang Udin anu keur ngagaloler. Saha ieu Jured? Anu boga ieu mah lain teh. Nya, lada eta teh guru anu boga ieu mah. Tadi teh dipindah heula lantaran ngalawan. Singkahkeun atuh. Tong cina cicing di kamar ieu. Jiga-jiga mah cocok ieu mah. Keur kamarna Nyi Larasati atuh. Punten Akang. Perkawis ieu mah wios we lah. Abi nu bakal ngurusna. Akang mah ayeuna mah urang ditu lah. Istirahat heula Akang mah di ditu perkawis. Mang Udin atanapi ieu bojona wios lah. Ku abi dek diurus Kang. Yanten Akang mah teu da repot-repot. Wios we. Kang Jured. Oke Kang Gamrong. Wios we. Ieu mah Wabi bakal diurusna. Sing percanten we sing percanten. Oh, mangga bangga Nyai, mangga soge lah. Ka Nyai we ieu mah masrahkeun engkang malah. Urus we lah. Nyai hayang di kamar mana, Akang hayang di kamar mana, atau arek dipernakeun di mana we, nurut lah engkang mah ka Nyai. Ayo euy, ka itu tuh. Jured, ayo ka itu tuh. Urang katebas. Keun we lah. Urusan kamar mah kuna cina ku sing Nyai. Da awewe mah cocok atuh nguruskeun kamar mah. Da sanggeus kitu masih Jamrong si Jured jeung wadia balad anu sejenna laleumpang. Muru harita katepas saterusna mah gukek dariuk ditepas dina kursi. Si Gamrong harita berang dahar cacareuhakan. Cau kue aya ditepas. Urang mah Jured sok nyokot ke dapur malahan mah. Dina lomari oge aya kue mah menikeun ka geus diwadahan di keleran eta kue-kuehanna teh. Kocapkeun Nyi Larasati harita asup di ke kamar Mang Udin jeung Biunik. Eta kamar teh ditutupkeun pantona sangkan si Gamrong teu nyahoeun. Dina waktu Nyi Larasati ngahudangkeun ka Mang Udin oge Biunik. Nyi Larasati ngagunakeun elmuna sangkan Biunik jeung Mang Udin teh tereh sadarna. Teu lila oge harita Mang Udin geus lilir tina kapiuhanana. Malahan mah geus mukakeun dua panonna Biunik oge sarua. Duana kekereuceuman lantaran cahaya panon poe teh asup ka jero kamar jadi serabeun pikeun Mang Udin oge Biunik. Bakirila beki cekas wae teteupan atawa panompona Mang Udin jeung Biunik teh. Nya ana breh bae di hareupeuna aya wanoja anu sakitu geulisna nyatana Nyi Larasati. Duanana diuk dina dipan dina kasur anu empuk nedep seukeut ka Nyi Larasati. Mang Udin colohok, Biunik oge sarua colohok asa teu percaya dina alam kiwari. Aya wanoja anu sakitu geulisna jiga bidadari bae anu turun ti kahyangan.
Kulantaran nu duaan teu colohok. Buru-buru Nyi Larasati harita cumarita ditujukeun ka Mang Udin oge biunik. Mamang oge bibi teu kenging ngeurewas. Abdi ka dieu memang ngahaja. Ngahaja aya maksud anu diseja. Tapi tenang, mamang oge bibi. Kula mah lain jalma jahat. Kula mah lain jalma jahat, mamang oge bibi. Tapi aya dina tawanan jalma jahat. Nyatana aya dina genggeman si Gambrong oge murid-murid anu katelah si Jured saparakanca. Tanu tadi neungel ka mamang teh eta teh nu katelah si Jured muridna si Gambrong. Kula ge aya dina kungkunganana teu wani kabur kula teh. Lantaran kabur ka mana oge tangtu bakal diudag. Cek paribasa teh mah bakal diudag mun teh mah kula lumpat ka tungtung dunia oge. Tak kuana kitu kula teh minta karidoan ka mamang oge ka bibi rek cicing di dieu sakedeung. Di imah bibi sakedeung. Waktuna mudah-mudahan teu liwat ti sabulan. Ayeuna mah mamang oge bibi pura-pura talok we ka si Gambrong oge ka si Jured saparakanca. Da kula ge keur pura-pura talok itu bi. Kula ge keur pura-pura talok itu mamang. Jadi mamang ulah nyeun kakacauan komo ngalawan mah ulah. Lantaran hartina mang. Tasabari kula aya di dieu. Moal lila deui kula teh ngusulkeun ka si Gambrong yen bakal diayakeun tarung jago. Nangtang tarung ke jago-jago di daerah anu sejen bakal datang ka dieu. Ngajak mamang oge bibi sangkan kula warga kula datang ka dieu. Kula teh memang ti paguruan kilat sancang bibi mamang. Guru kula jeung termasuk nate kolot kula sorangan. Nyatana si Abah pamimpin paguruan kilat sancang nu katelah bareksa oge amburara pasti bakal datang ka dieu jeung murid-muridna. Tangtu bewara teh bakal disebarkeun sakedeung di oge bisa engke atawa sore atawa isukan. Takuana kitu mamang kudu turut tumut ka kula oge ka si Gambrong. Kumaha mamang oge bibi kahartos? Nyi Larasati ngajentrekeun ka Mang Udin oge ka biunik kalawan panjang lebar. Mang Udin jeung biunik harita silih teuteup. Artieun memang ceritaan Nyi Larasati teh. Nyi Larasati nyaritana memang harewosan teu tarik teuing bisi kadengeun ku si Gambrong oge si Jured saparakanca. Oh gitu Nyai. Nya ari kitu mah teu naon-naon Nyai. Tapi ari anak kula ka mana Nyai? Kula boga anak lalaki jeung awewe aya di mana ayeuna? Kula ge teu apal mamang. Tapi urang teangan heula jiga-jigana mah aya di kamar anu hiji deui. Kamar ieu imah teh dengan loba, tangtuna bae bakal aya di eta kamar. Keun we lah kasalamatan anak mamang tangtu ku kula bakal dibela. Ayeuna mah mamang oge bibi sing teger we. Ulah sieun lantaran kula oge bakal ngabela ka bibi mun teu mah bibi jeung mamang disiksa ku si Gambrong oge si Jured saparakanca. Kula ge paham Nyai. Kula percaya ka Nyai. Nyai teh anakna bareksa teh ya panginten iteh. Sareng amburara anu tos kasohor anu ngagaduhan paguruan kilat sancang. Kula banget bungah Nyai. Kula ngarasa bungah tangtuna oge bakal nulungan ka Nyai. Nyai teh nu katelah saha teh ya ieu teh. Kula nu katelah Larasati mamang. Ayeuna mah mamang kaluar bae ti dieu. Terus teangan urang teangan anak mamang nu dua. Engke mah mamang wayahna ulah cicing di dieu.
cicing mah di imahna Pak RT atau di imah sawe sabari nyawalakeun ngeunaan kuring ngeunaan jalma jahat anu cicing di dieu keun we urang pura-pura taluk we sakabeh kahayangna itu jeung ieu urang cumponan mudah-mudahan we aya senjata pitulung keur urang dina hiji mangsa matang tue si Abah jeung si Ambu teh bakal ka dieu ulah ngarti nyai hayu tu urang keluar. Ya sabada kitu mah Mang Udin jeung Bi Unik teh turun tina dipan. Nyi Larasati keluar ti heula mukakeun panto. Brai panto teh dibuka. Ada yang ngaraket ku si Gambrong. Tapi si Gambrong percayakeun kabehanana ka Nyi Larasati, manehanana henteu nyamperkeun. Sanggeus kitu mah Nyi Larasati jeung Mang Udin oge Bi Unik mukakeun panto sejen tetela anakna aya ngan eta anakna anu duaan teh keur kapiuhan. Boro-boro ku Nyi Larasati teh diubaran. Jadi oge langsung ngorejat anakna Bi Unik anu awewe gabrug harita ngarangkul. Anak anu lalaki ge sarua hudang ngagabrug ka Mang Udin. Ku Mang Udin oge Bi Unik diupahan sangkan tetep tenang ulah ngalakukeun tindakan-tindakan anu bakal ngajadikeun si Gambrong ambekeun ka maranehanana. Sanggeus kitu mah Mang Udin Bi Unik sakulawarga teh kaluar ti eta imah. Nyatana ti imahna Mang Udin tapi make jalan tukang jalan dapur. Ari Nyi Larasati harita nyamperkeun ka si Gambrong. Dibejakeun ku Nyi Larasati kitu kieu. Pokona nama aman. Kadaharan bakal disiapkeun ku Bi Unik sapara kanca. Hayang itu hayang ya oge tinggal ngomong ka Bi Unik. Ngan kahayangna Nyi Larasati ka si Gambrong ulah nepikeun ka ngaganggu ka kawalawarkeun Mang Udin. Ka si Jurid oge ulah ngaganggu ka anak anu keur rumaja putri. Nyatana ka Nyi Intea. Mun wani-wani mah tangtu ulah ge moal cicing ceuk Nyi Larasati. Waktosna parantos saya para kaum dangu jeung kantun ka sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.